kanu bisa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melantunkan mendendangkan dendang-dendang. Jadi mendengarkan syair-syair Sunda, terkhusus ini syairnya untuk para wanita supaya ketika mencari calon suami itu harus lebih berhati-hati dan teliti. Penasaran? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Neangan salaki kanu bisa ngaji. Musalliyan ala nabiyil mustafa Komo bari soleh jeung bager hatena. Wa asta'inu Allah fi alfiyah Komo bari jeung apal alfiyah. Tuqarribul aqsa bi lafdin mujazin Nambah kasep, nambah bager montok deui. Wa taktadil ridha bi ghairi sukhti Ulah kanu bangor bari loba gengsi. Wa huwa bisabkin jaizun tafdila Komo bari galak neken istrina. Wallahu yaqdi bi batin wa firah Komo salaki nu sok ngacoco-coco. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim Nu kitu mah kudu disembor ku bensin. Lelaki zaman kiwari bisa nangan nganyeri-nyeri. Ngaku nama boga hiji, sing horeng mah boga deui. Awewe zaman ayeuna baperna ka bina-bina. Lalaki nu sok bercanda dianggap serius teh. Hampura etan wagenda Hampura etan wagenda Hampura etan wagenda. Mendiru NANI?